Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda Bucin. Di kami sebagai saya PM. Weh, satu gaya nama apa? Iya saya. Soleh Octavian. Nah, iya. Orang ngomong gerak saha arana. Nurman. Nah, Nurman cenah ge. Nurman doang katanya. Gitulah. Kumaha sadayana calager daramang salam ti kami nya. Mudah-mudahan orang diberkati ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadayana nya. Hatur nuhun ka sadayana anu tos ngadukung channel kami, anu nge-like, anu subscribe, anu ngomen, anu sadayana anu share lah intina mah. Hatur nuhun nya. Ja kami ibaratnya tak bisa memberikan kepuasan atau kami hanya belajarnya. Tapi sugan betanya. Atau sugan baik itu aya menghiburna orangnya gitu sebagai karyawan. Iya karyawan. Maksudnya gitu berkarya gitu. Gitu. Lain karyawannya. Berkarya orang gitu. Jadi baiknya kami itu bisa syuting. Eta gitu. Dikarenakan kan kunon. Karena kan kuno eta. Baturna yes nah kadar itu Rebuk. Biasa 8 bulan mulud. Maksud terebeak dak bulan muludna ge dari yang Pan terakhir is narama. Ngajat berenya mah. Jeung hampurannya lamun misalkan aya nu ngomen cenah kurang lucu, kurang kreatif cenah atuh nyuhunkeun di maklum Kan bisa memberi ide gitu. Nah, lamun bisa memberi ide gitu ke kaminya kumaha carana kumaha etana atau kami galen kundung gitu nyen misalkan bahagia tertawa Baik. ya atau kami ku hararese atau orang syuting sebenarnya mah Itu bisa intinya. Ya. Kuno. Dia cicing beng. Anggo untuk Tanya hararese cing bae ya. Hararese atau orang syuting ya beneran teh ngeunaheun ke nonton sebenarnya mah nonton mau orang atau lamun resep atau ditonton resep henteu kan entar sepi tontonannya. ya gitulah. Ayo orang lamun syuting mah pan orang kudu ideuna kumaha aju misalkan ngomongna kumaha beberapa kali ngulang aju ngeditna beuh hararese Syuting tak begadang teh. ngeditna bisa penting eta kadang lah nu mantak atunya mudah-mudahan be atau sadayana yang ngerti bisa ngadukung bisa ngadukung ke kami nguploadna be ngupload kan nyasarangannya sinyal di kami kurang endah gitu arang-arang di pojok ieu di leuweung Normal. Itu normal sinyalna. Batur 4G atau mah 2G maranya. Atau apaan? Ripuh di lembur mah. Atau lamun ngupload eta misalkan jam 12 hingga subuh karak anggeus eta lah. Pan. Pengkelang mulai ti asar eta. Dikilang eta lah kadang lamun ti asar eta nya nguploadna jam 12 peuting karak anggeus. Oh iya. Beun mantap ke hararese nguploadna. Eta orang lain kundung gitu nya ngan wayahna bae gitu ngarti kasadayana tetap dukung channel kami like subscribe gitu nya gratis subscribe mah sebenarnya mah Gratis mal mayar. cantik mayar tinggal subscribe be lamun misalkan hayang teu katinggalan tina video kami tinggal tekan lonceng Kayak panon video anyar. kayak video anyar nya ngarti meureun sadayana ge tuh lebih paham ti kami lebih pintar ti kami tentang YouTube nya kami mah hanya pemula ibaratna yang mudah-mudahan gitulah dan arana di lembur kami eta terekspos gitu pemandanganna tuh lumayannya indah di kami lah gitu Iya dong namanya sakitu mah gitu mah. jadi mudah-mudahan eta pas nonton eta beuh cenah indah amat di lembur cenah gitu Sugan sayang ka dieu. nah sugan gitu orangnya bisa bertemu bisa berjumpa kasadayana gitu orang bisa di mana kayak sarukses mah mudah-mudahan be orang saling ngadoakeun atau penonton sadayana sarukses orang atau sukses gitunya mantap orang sama sukses itu. mantap orang saling mendukung gitu perkuari mah kami ge perlu dukungan atau nuhun gitu nunggu subscribe nggak nge-like nggak ngomen ajan misalkan komen kurang endah gitunya kami dimaklum baik karena mungkin kekurangan kami gitu moal eta ngomen doang gitu lamun kami ge bagus gitunya intinya gitu be lah ya orang kade-kade itu tetimu piomongannya atau intinya mah ngomong atau intinya kumaha orang
intina mah terjadi itu, bah. kuntiam terjadinya orangnya terjadi syuting gua iya jeung kakarakinya mungguh nama eta orang lamun eta mah kitu ngobrol doang kieu gitu nya Karak ya. kakarak gitu Ke episode Ah. hiji sampai kan. Kabar apa ya? ke 12 nya 12 episode dan orang can ngobrol doang kieu nya gitu Dan obrol-obrol yang lagi. can obrol-obrol atau ngobrol kieu ge gitu anggap bae teh urang gitu ngobrol bebarengan gitu nya aja penonton sadayana gitu. Di sana kan di sana. Sana na umur. Kamana buah? Kebalayannya. Oh, abah anak kebalian itu nama lakbar ya. Sekarang mantan sudah diamiskeun barian eta pangdoakeun we nya. Nya doana bae ka sadayana sisanan pugu melak paria cenah ge kunaon buat eta pariana pasti panen pait kabeh. Mantak eta kami eta kore keur ngahulang eta. Sugan bae ke amis. Sugan bae ke mah amisnya teh paria. Budak ieu aya bae nya melakukan paria pugu pait. Kan jadi amis cenah. Biasanya sakitu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda Bucin, salam ti Kula, salam ti Solehnya. Kabehan. Salam ti Nurman jeung salamnya ti kabehan. Kabehannya. Salam ti kabehan ieu lah ti non arana pemain kami nya sadayana bisi bilih bisi tapi pasti aya kesalahan tina ucapan, tina perilaku, tina ibaratna menyinggung perasaan sadayana hapunten banyak. Tetap dukung dan share tina mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.